Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Cahya Anjeli Setiawan di kelas 10 Manajemen Logistik A. Abdi bade ngabacakeun puisi Sunda anu judulna Layung, karya Annisa Syah. Wanci mustari nyanggem sugema, papayas mega mapak peting nu datang, koneng ngabebela hibar buana, serap soca rungsep manah nu utama. Di dieu linggih lengkah halu nu kasasa, tapak pineuneugan nu teu kasoran, mepende rurungsing nu gumuruh silantangan, syukur bungah ka Pangeran nu murbeng alam. Bandung Barat, 27 Mei 2025. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.